Hasan jeung Husain. Hasan jeung Husain teh adalah cucu Rasulullah anu sangat dipika cinta ku Rasulullah, sehingga lamun Hasan jeung Husain nuju amang Rasul sok gumujeng ari ngaran-ngaran aki ka incu kayak cucu pertama bari jeung Kasep pinter. Hasan jeung Husain anu sangat dipika cinta ku saha? Dipika cinta ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngangku Kanjeng Nabi tos kaprediksi eta Hasan teh bahwa anjeunna teh bakal pupus di medan perang nuju alit keneh, tos kaprediksi ku saha? Ku Rasulullah. Ketika di bumi Ummi Salamah eta Hasan nuju ameng dina lahunan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didinya Ummu Salamah ningalikeun we ka Kanjeng Nabi sareng ka Hasan, ningalikeun keur ameng dina dadana Rasulullah. Ngan Kanjeng Nabi ngeupel taneuh, Kanjeng Nabi ngeupel taneuh, tapi ngeupel taneuhna Rasulullah bari nangis. Didinya ditaras ku Ummu Salamah, ya Rasulullah, kunaon anjeun bet nangis? Eta taneuh ti mana ya Rasulullah? Saur Rasulullah, ieu taneuh ti malaikat Jibril nganterkeun ka kami. Malaikat Jibril ngawartosan ka kami bahwa Hasan bakal tumbang di medan perang. Ketika singkat cerita puluhan tahun kahareup, taneuh anu dikirimkan ku malaikat Jibril berubah menjadi darah. Jadinya Rasul langsung bangkit marentah ka bujangna, marentah ka suruhanana, tingali Hasan, bakat ku cintana ka saha? Cinta ka Hasan, cinta ka cucuna. Tingali Hasan, ari petenya pas ditingali teh ternyata Hasan teh tos tumbang di mana? Di medan perang. Taneuhna tos berubah janten naon? Janten darah. Didinya syariat Rasulullah digelarkeun di antawisna hitanan. Ayeuna tujuan sahibul hajat ngahitan murang kalihna eueuh deui cek tadi oge iwati hayang boga budak. Ngan wayahna lamun hayang boga budak soleh, carana aya dua, hayang terang. Hiji, urang kudu ngadorong ku dohir. Kadua, urang kudu ngadorong ku batin. Kuning ngadohir. Naon dohir? Materi. Hiji, urang kudu ngadorong ku naon? Ku dohir. Naon ari dohir? Ari dohir teh ye indung bapakna heula, indung bapakna heula. Samemeh anak hayang soleh teh soleh keunela sahana? Indung bapakna. Lamun ibu hayang boga budak soleh, wayahna soleh keunela indung bapakna. Lamun indungna ahli sujud, bapakna ahli sujud, insya Allah budakna oke bakal jadi ahli sujud dari ibadah ka Allah. Wudu. Da ieu mah kumaha atuh pan indungna jeung bapana oke hudang subuhna ge jam 8, nya wayahna we budakna hudang jam 9.